datan nerata ngademan datan nerata ngademan mangkule nganrana anyun saha ngaran ngenakeun kaula teh kala durwiksa Gusti kala durwiksa timalan aya naon ye kaula teh salaku juru talungtik negara Amarta aya naon kala durwiksa aya naon ye ngeunang nguningakeun Gusti di bojeng engalna wae paralun anu kasuhun hampura anu diteda weninggalih nu ka pamri naon panginten laporan kaula teh ieu bakal janten mamala kanggo salira ngeran laporan naon wireh nguningakeun bangsa urang ayeuna paratos diranyah ku bangsa manusia ngeran bangsa urang diranjak ku bangsa manusia timalan ngeran belah mana aya dua tempat anu diranjak ku bangsa manusia saneskan ungkur diranjah tapi eta jelema ngababat leuweung-leuweung hartina ngababat benteng-benteng negara urang ngeran sigrap Purna Dewa Abdigrap Purna Dewa nafsu kang kagila-gila iya kagila-gila ingkang samya ngalaga jelema anu wani-wani ngababat benteng negara kaula timalan Gusti di belah mana anu kahiji di wewengkon munggul pawenang gening di wewengkon kaula laras Gusti dadun wacana tobat saha teh jelema anu wani meureun ngababat di podaran ku aing di podaran kurang ajar hari nu kadua mah nyata di wewengkon Madukara nyaeta di Senopati Dananjaya dulu itu dua tempat dibabat Gusti pan uning ngaku anjeun negara urang teh salami ieu mah aman tong boro bangsa manusia sato anu lian ngaliwat ka negara urang ngadak-ngadak paeh eta sato marah sato mati tapi kari-kari ayeuna aya bangsa manusia anu ngababat leuweung pang-pangna dimungkul pawenang 400 dempak eta jelema kehel sia aya jelema na saha ai katinggalina mah hayam turunul Gusti hayam turunul laras kurang ajar hiji deui mah nyaeta di wewengkon Madukara nyaeta di wewengkon Dananjaya ngeran kurang ajar dadun abdi Gusti di wewengkon maneh siap kurang apik maneh tanggung jawab sia wayahna eta jelema anu ngababat leuweung tewak paehan jae manga geulis mintar sah kaula nuhun wayahna anjeun irit ka wewengkon Madukara bantuan Dananjaya bejaan Dananjaya lamun aya jelema anu wani asup komo ngaruksak kana pangwangunan kana tatangkalan paehan mangga kaula nu mangga wayahna maneh siapkeun pasukan init ka wewengkon mungkul pawenang sae mangga ayo siapkeun pasukan teu hayang aing nagara aing kasupan bangsa manusia sae mangga hayu init mangga Permios ngeran Prembra
teuing kurang ajar eta jelema anu wani-wani asup ka wewengkon Madukara kaula bade kadanan jaya rek kabejaan malahan eta jelema bakal dipodangan ku kari dipodangan nya mangga nyai gelis mangga hayo pada lumampah mangga Permios wayahna cangkalak eta jelema anu wani-wani ngababad di wewengkon maneh di mungkul pawengan Dadung Wacana jae mangga kudu beunang eta jelema rek hirup rek paeh danguhkeun ka aing sae mangga hayo pada lumampah mangga ini raya lumunur wewetin layang rana Permios keran bra ajar sia kacolongan aing nu matak ieu nagara amarta ku aing dipager ku pamali oge supaya eueuh jalma nu asup ka dieu sabab yakin sekaterangan ieu ruksakna alam dunya lintang ti kuleungeun-leungeunna manusia anu teu bertanggung jawab peak manusia datang ka dieu ku aing nerat tangat deman ewuh mangkulingan rana sedan dan dia balatam tabah hangkut buta kumpul nyangakeun semua pangabaktos Gusti maka tampikan kabingahan Gusti diterima aya naon Gusti diuk calukan batur oke bos wey my brother everybody kadio woi kadie dia naona haji kasia manja Gusti nya nuju centil lebih teh nah maka centil pokona centil anu Gusti mah nya abdi mah bade gairah nuju gairah nama Gusti itu nya ai gairah teh gara-gara pokona mah abdi boga kabogoh anyar mohon saha tukang kopi Gusti
syukur kade ulah nyeri deh moal kucing nya meureun eta atasnya calokan batu-batu saya mangga naon si sirian kucing teu sok we jangan cuma bangga-bangga Gusti kula. Mugi akan tapi kalian kebingahan Gusti. Diterima diuk mangga Gusti. Bali mana diukna? kumaha deh we Oh, belah wetan, wios. Barudak. Bagong teh. diuk aji kecil yang irung si goblok paingan sorana gorowong aji goblok anjing Allahu Akbar anjing golo anjing sia teh liang irung liang hong Allahu Akbar anjir dina jero irung aya kalajengking aduh anjing goblok aduh jigana anak sia kasedot ngapoe ka dinya aduh Tong kitu ke batur teh goblok. Bina-bina teuing peda irung aing gede anak aing kasedotnya moal goblok. Kabina-bina teuing nya ge sagede kieu da moal abus jelema. Mikir saya teh goblok. Kabina-bina teuing bagong teh. aing rek nanyakeun ka sia tapi maneh ulah amek Naon? moal amek Moal. sia lamun ngorong kunaon anjing da ku curug mah teu logor anjing ku curug mah Aing lamun ngorong. Nitah beko anjing. Puas kena hati maneh puas. Hah? Beko ngapoe datang rukan korong aing. Hah? Sekali nyingsring tula emer polo aing. Puas kena hati maneh. Bagong teh. kara rumpul naon ai maneh aya nu nyurung-nyurung mesti Allahu Akbar paingan punuk aing asa nu nyurung-nyurung bijil angin tina sungit irung sia kawas kompresor anjing Bina-bina ting. Lebay pisan bagong teh. Barudak. Pelawetan. tunggu da moro anjing bina-bina teuing sia teh hayang we huhuhan tarsan lain sia teh bina-bina teuing tahun bulan balik sapun nyangak ke nyemah mangap ngunik unan diterima ayak mikir saya naon ninek ngunik ulan diuk mangga abdi panggil niuk unik nanang tungwai macang na abdi tete boga ameyan mun ameyan nong tot mool gak kana abdi mau diuk diuk mangga ini ayam mana bro haji goblok babaturan aing wah nu normal si ieu irungna gede teuing datang si ieu depak anjing paingan sorana gepeng Jeung menet irungna. aduh jeung menet jeung naon anjing
aduh, 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 ngek ngenang yang jadikan makdur mah Rawas karena hati eta. meniraos katingali nak yang jadikan aing naon ari maneh ngaminak-minak teh maru kana maneh yang jadikan kitu dan nyinggung kana perasaan urang tapi kana hati anjing aing mah leuwih hade di tengeulan jeung di batani yang jadikan kieu mah di tenggelan mah aing mah tapakna saminggu bisa canger tapi lamun sia yang jadikan kitu kana hati aing 3 tahun moal canger tapakna sa umur aing bakal ingat ka mana aing yang jadikan ku mana pena aing banget ieu pena aing horak ieu lain aing mah aing lain gopo mina teuing maneh teh datang saha teh ku sia mah dihina wae aing datang ieu dihina beda irung aing ieu datang si itu irungna gede sia gede-gede teh anjing irung teh ongko sia teh mau ngahina da tinggal johan mah da leutik tinggal deketan gede pisan palingan irung aing beak ku sia nih Amina tek menang gitu maneh ka Madun teh bro. Na urang geus sarua makhluk pangahiran. Pangeran tae pan aing mangirungna kieu memang. Amina teuing. Hane ngorenge urang ge makan urang umane. Mulung elo. Urang ge mapaturan di mana? Dengan nanya mah nu mantang ngobrol ka masjid salat ngilu ngecas nya salat mina teh menang itu maneh gak makdul teh sing jadi ngabagjaan geus tanyaan kumaha maneh mah kasaha teh dihina wae aing nyaho kadunungan dina jero hate kadulungan aing nyaho mana dina jero hate dulungan juga alpuketnya sia teh ngomong kitu anjing benar teh kitu mana dina jero hate na menyebut alpuket kan ini nada aing mah henteu aing mah nyaho kana hate mana anjing apa aing mah Kang Gusti tingali Kang Gusti dulungan jika apuket cat banget nak tingali jika buning sia ngomong kitunya jebut jika buning ka aing Allahu Akbar dosa naon aing mina teuing sia mah Maina wae. tak kasih itu dina jero hate aing nyaho maneh kasih itu irungna turunan ti inungna baheula cenah infeksi irungna jadi kieu inungna teh jiga kieu mamawa inung anjing Aing teu ngahina inung sia. aing mah dihina aing teu naon tapi ngahina inung aing anjing Suntik anjing na si eta. aing mah jeung paena goblok bagong teh sok jawab mantang nyempai gitu gimana rumahna tuh aing kacatrik tuh cantrik aing nyaho dina mana hate maneh kacatrik aing cantrik dalang aing nya hate maneh nyaho bakal salingkuh deui kana teh aing nyaho Beres ki, halus gila.
aing nyaho mana kana hate dina hate mana kalilis dina we aing nyaho. Kalilis dina we aing nyaho mana. Nah ka aing anjing. Jeung can diomongkeun jeung can naon jeung pelejeng. Tak ngomong teh naon, aing mah dina hate kalilis dina we meni geulis pisan. Alah, terima kasih sayang. Tah hayang disebut hayang ku sia anjing. Tapi ngapalak Selop kana irung aing beletak teh. Jeung bau tai selop teh. Mina-mina teuing sia dina hatena aing nyaho. tukang rebab kumaha. Tukang rebab kumaha hainana urang. Gusti naon. Abdi mah bade keluar jadi ah. Abdi mah moal-moal bade keluar jadi nah bisi geger otak. Da abdi mah demi Allah tina hate teu nyebut ka salira alpukat henteu. Meme nying. Moga jeung henteu obong. Apan ka aing ngawe dina grup. Nah da aing mah teu jeung sia ngagrup lagi. Aing beda rombongan jeung sia teh. Demi Allah Gusti abdi mah henteu teu nyebut jiga alpukat ka salira. Teu. Dengan naon tuh tai kuda. Leuwih parah anjing. Mina-mina teuing. Oh, mungkin. Tukang gampang hainana kumaha urang. Aing nyaho sia ka. Mane dina hate kasih Ali nyaho Ali. Nah, aing nyaho mane kasih Ali. Api-api geuringna anjing aing nyaho. Hayang sop anjing. Ayo kara rumput. Yang akan rumah pangabakna Gusti. Diterima. Nyaho alasan. Hampura. Aing maneh kunaon bakutet kieu? Nuju muriang Gusti. Atuna make muriang mah bage jeung ngilu. Sakeun atuh. Da butuh Gusti. Iya butuh abdi teh. Oh, butuh. Sumun ku abdi pantos di WA salira aya di dinya pan kwetansi ti dokter. Aing nyaho kwetansi ti dokter teh 100 tapi ditulisna 2 ku sia aing nyaho. Oh, yang kabodoh ka aing. Dipercaya teuing tukang tipu. Iya. Gini kayak babaturan. Ah, anjing gering mani kok ngobrol we jadi. Motong milu setan. Amina teuing. Iya, tah aing nyaho dina hate si ieu aing nyaho ya. Dina hate si ieu aing nyaho ka si ieu. Iya. Daun, dina hate ieu beungeutna jiga tangkorak. Jelema geuning kieu maka jeung pepilot demi Allah teh si urang mah benyaan. Anjing. Minat teuing seteka aing teh. Gering-gering kieu mah sebut aing jiga tangkorak mah. Kabina-bina teh naon sia teh? Naon? Teh mata teh anjing sia teh. Molotot atuh. Kabiji sia mata teh. Geus tong topis tah wae ka batur teh. Ah, debina bener nah teh gitu maneh. Oh, seutik anjing. Tuh, da aing mah nya hade maneh. Cabat di baheula teh sia mah. Sorale, aya di mana? Bang Tatan nerat tangat demane wuh mangkulingan rana. Ewuh mangkulingan rana. ewuh panggulingan mana? Sorale,
kauning halang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragat aya pangawasa anak unsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu Bapak guru omon aya ulah Pajar ahadaya ayah Utamina orang hirup dulur-dulur saudara-saudara ucap lampah sareng ateka pematong rasa moga imut masing paon
Pak Haji Sutisna karo wong wedok yen ditungalungo Mas Didu setengah mati ya ya Oma genteng Mas Unari tak sepunane abot enteng nok enjel tak lakonane hujan bulan lebah bengkon papayungan ngantos panutan ditabuhan yang sebaik datang diliangkan hati sesebabnya hujan goyang antennya renang hati kesayang lamingan tosan direretan gening kaya tembongan ku tersangka aduh tangan guriran gurani guriran gurang gurang gurani hujan poyan ya Mas Didu ngunder harapan tepung enak ingin kejadian guriran gurani guriran gurang gurang gurani lempang bareng kang opik sar kopi buruk ngabagdan saka tresna ieu sapihane walang abang ning kopi mono walang wangi putih hujan mas yo mas ora uyuh sing wis Andeng-andeng mas boleh ono piringan ojo dibanding mas undang KOE guriran gurani guriran gurang gurang gurani lempang bareng Mas Didu buruk ngabagdan saka tresnan ieu sapihane Salam keluarga negara ulah rek pakian dia ayo wala-walau badan suku bangsa beda tapi tetep ayo kuclu
dugang yarap duging detia hingkang samya ngalaga rap dugang yarap duging detia hingkang samya jajarap pinara sedanten ulah dia belatam tama hangkot buta Parantos hempak merbayak sadipayuneun ieu kala durwiksa gun nirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika binggahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang famili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna poe ieu kaula bagea dulur-dulur tapi noda majisi mabdinya ngakeun semapa ngabagus mugia katampi kalayan kabingahan ditarima atau ieu teh aya pikersaeun naon purwacarita kersa nimalan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kajangakeun kaunyung panjenengan Gusti aya naon ya anjing ngomong ini lagu kan hingga minuan main angin na hati na apa na hati mana hangga bunyi orangnya nyaho hanek mana siya teh minuan lain makanya dilakukan emang na aing pan aing mah minuan sah biduan urang biduan naon sih teh nyaman-nyaman teh apa urang penyanyi penyanyi naon aing dina YouTube ge aing live streaming wae nyanyi. Dina TikTok urang masuk live wae enggak penting, nu lanjutna ge loba. Sabaraha urang saurang. Eta ge anak urang. Hegan ari urusan ieu mangan aing mah teu yakin sia soraki bisa nyanyi anjir ngomong. Nya teh urang ge sih emang ngahina wae matur teh. Nganggap sepi kapanut ieu nya ge aing ngomong ieu tapi nyanyi mah normal. Da aing mah teu yakin mana bisa nyanyi. Mana apa bulan Agustus kamari 17 Agustus urang juara balap nyanyi. Di mana sia balip nyanyi balap bari lupa nyanyina. Anu paheula-heula banget juara. Ya di mana-mana ge lomba karaoke, tah maksud urang teh eta lomba karaoke. Aya mana lomba karaoke nyanyi, di mana aya karaoke dakwah? Urang mah karaoke, urang mah juara. Bener demi Allah. Anjir. nu bener mana teh ai Anu neam ngebeung si eta dah. Ngomong-ngomongan dengan ileuweung teh. Benar mana teh urang juara karaoke urang mah. Aslina ahli lagu naon. Kan urusan lagu mah pesertana sabaraha urang. Pesertana 20. Kabupaten Subang dicekal ku urang baheula. Nek Nasari teh perwakilan. Kabupaten Subang harita urang menang piala juara kahiji lomba karaoke. Aing penasaran juri na kumaha ieu. Nya sia mah ngahina we kana juri. Juri mah jujur. Ari pesertana kabeh nyanyi anu 18 kabeh teu bisa ngomong. Matur mah anu 18 pepeta urang amari nyanyi. Di mana lo nyanyi bare pepeta ngomong? Nya nu penting mah jogetna we. Ngalagu naon? Dayanti.
Lagu Jayanti. Anjir lagu Jayanti guni. Nyaho lah dina hati mana teu percaya ka urang lah. Siaka batur tadi nyaho si teh. Nyaho urang ge. Cik sia lagu Jayanti. Cik hayang nyaho maneh lagu Jayanti kumaha. Mun ini manjing anu teu percaya. Sok. Oke. Lagu Jayanti urang mah. Apal ada Adrid? Apa murid aing? Onyir. Lain anjir bener. Garengseng teh aing nu bentukna. Baheula mah lain garengseng gurubuk teh. Kumaha tak urang ada asli tadi didik ku urang. Ada asli naikna ti ku urang ditaikeun kana tiang bendera. Cik sok sia kumaha lagu Jayanti anu teu percaya ka urang. Beda aing ngomongna ieu mane anjing ngobong. Sok Jayanti. Oke. Ai Jayanti teh kumaha? Sia mah ongko juara. Apaan urang mah jelemana pohoan. Lo mateng nabe jadi poho. Oh bade mah pohoan, urang mah pohoan di lemana kameranya urang ka pasar panti mah jeung pamajikan ka bonjeng kana motor. Heeh, ari balik pamajikan madu di bawah urang. Lain poho goblok sia salingkuh eta mah apan eta mah panduka samun tundat kalampah. Sambil berenang minum air teh. Lagu Jayanti, cok kumaha ting lagu Jayanti teh sok kumaha ting cok. Dekeun. Wanci burit surya rek pamit Reka mana hujan letik ngaririnting Goyang bersama-sama. kilaban pating kolebat sisi basisir Jayanti. Anjing alus maneh. Goblok alus maneh. Sia lamun ngiluan aing ele anjing. Anu nitah maneh anjing lah. Ngobong euy. Sok maneheun anjing. Benang mental. Cik tong make musik, da make musik masuk sumang. Sok make musik. Dekeun. Wanci burit surya rek pamit. Anjing. Hujan letik ngaririntik nyajang. Anjing make nyajang. Kingkilaban pating kolebat sisi basisir Jayanti. Anjing ngomong euy. Alus maneh anjing. Era ngomong nyanyi lagi Tisok atuh era Tisok aing hayang ngadengekeun. Ongko juara. Jadi ngedrop Tisok aing hayang ngadengekeun. Tisok penasaran aing hayang ngadengekeun buru. Sok. Sok. Tapi nyong seurikeun. Bawa semua anjing moal eta seuri obrok di. Bawa semua moal tuh balem aing balem moal tuh. Sok. Wanikeun we nya. Sugane aya wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah kekuatan hamba-Mu ini untuk nyanyi Jayanti dengan sukses dan benar ya Allah. Sok. Era Sok beleguk. Bagong teh. Awan yang nyarikeun anjing di babung wae. Wah. Era. Sok saya teh goblok.
sok wanikeun kagoknya sok wani mone nyonya neng mami monya nane karene lama anjing nyarikeun anjing ngomong teh jadi kok anjing Kamalinaan teh kita najong teh. Kumaha meni kamalinaan najong teh? dorang kati aing anjing yang nyarikeun aing teh bener-bener teh Sinang mah bos tuh. Sinang mah bos kan. aing sarek modaran aing anjing main fisik mereka lenyap aing datang ke handap nah iya yang nyarikeun urang ye goblok kumaha lamun aing rusak baduliteun jangan ngecetek udalang tambang gue bede ani moi uyare mami onyaloti dong aja banyak dari kena orang mau nyanyi deh ke akhiratnya mau punung janji punung dititangku malaikat ke mau ada itu ayah naon di tengkuti kieu dong nyeri halus mana Jayanti ke direkam ku aingnya ini rekam Uti bener di mana pabrik tahu aduh jadi bayinya juga waduk kieu pangna dikumpulkeun teh nagara urang kiwari aya nu ngaranja nangana urang aya nu ngaranja mana benteng anu di wewengkon munggu pawenang kiwari geus dibabat tatangkalan di taluaran mu belah mana Uti belah wetan makong nih di pauk goblok aing tara mau ke mana eta jelema teh hayam turunul cekaula lain jama biasa lain jama jore-jore apa anu ngaran Bandung Bandawasa anu aya di Patamanan tengah leuweung ya apa tak eta teh geus paeh eleh ku eta jelema ini Bandung Jakarta eleh Bandung Bandawasa gitu Bandung Jakarta alah kumaha tuh dah ieu jelema teh wayahna urang cangkalak ku salarea sabab apakah ngariweukeun di wewengkon mungkuh pawenang sae mangga-mangga hayo urang pada lumampah mangga keingapan alat kemat-kematnya tang pinang sedanten walad dia bala tamtama hangkot puta negara amaratan negara jin nyata bade nyangkalak di jalma anu ngababad leuweung alas tamer sikep tamsir gada binitan rasa panah lalimpung pada nawa hayu batur barang dan kiruang entap dina dahanona tadi karakuang larek nakama-kama pamit sering sakin rajane
salira Purulung. kedai Purulung. di api Dara mangmang sadayana Aya pangesto kula. nuhun dari dara mangmang mah Dupi salira dama. cek Beres. Bade angkat ka mana ieu? bade nyangkalak hayam turunul Allah, di mana cenah eta? dewa wangkon mungkul pawenang anu ngababad leuweung alas amar Allah. Ewak tuman. ditewak ku aing tuman Allah. di lapang bola desa Neglasari itenya Semohon kula. Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Laras. ku apukahna Bapak Haji Ita Abdul Hanan SPD Semohon. Bapak Kepala Desa Neglasari Laras. dina raraga milang kala Desa Neglasari anu ka-44 tahun Semohon. Dirgahayu Desa Neglasari Dirgahayu. sakantenan ruatan bumi mudah-mudahan cingkiat lahirna kiat batina cingkiat para pamimpina cingkariat para masyarakatna Amin. atuh ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya kaum buruh nahan teripuh pedagang pada sugema patanina pada mukti Amin. cingka petika hasil ka ala buahna Amin. mudah-mudahan sadayana urang desa Neglasari ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. atau tepang sareng Ibu Yayat Karyati, Ibu Lurah ya mah. Aya kula. Bapak Roni Permana, Bapak Sekdes, Laras. Bapak Nastripin, Aya. Bapak Asdiawan, Ketua BPD, Bapak Yayan Sepian, Ayah Bapak Camat, Aya raw. Bapak Kapolsek, Bapak AKP Ikin Sodikin, Ayah dulur dewek teh dulu. Bapak Ikin Sodikin teh nya, Bapak Kapolsek si ganteng kalem. Oh. Atuh pangersana Bapak Korame, Bapak Kapten ARM Muhammad Syafrudin, Bapak Wastin Lurah Hormat, Bapak Ahmad Karyadi, Bapak Lurah Hormat, Bapak Endang Nur Samad, Bapak Rohma, Bapak Lurah Hormat, Bapak Rusda, tokoh masyarakat, Bapak Atam Hartono, Bapak Ajis Jumali, Bapak Sutrisno Mukmin, Bapak Haji Otong, atau Ketua Panitia Bapak Dika Muhlis, Ayah, Sekretaris Bapak Epin, Pak Rudin, Bapak Agung Prayitno, atau Ibu Sri Wulansari, seksi acara. Alhamdulillah, wah loba tisuklakna tisiklukna pada sumping. Pada rawuh Mang Adang Goler oge aya Durgawa Purwakarta. Kang Deden Odon ti Cidadap. Waboge ti Cidadap aya. Bapak Dansek Sayunan Kalijati. Kang Ooy ti GMBI. Kang Isan Jalan Cagak, Bapak Ujang Suhana. Dalang Cilik Karisma M Suhana aya. Abah Tatang Bos Sampe Purwadadi, Bapak Arta Hidayat Cicadas Binong, Bapak Erli, Abah Doma Cidadap, Ari Abah Didu aya, Abah Didu SJS, alhamdulillah. Oh, kalau turang salarea cing sehat salalai mina Abah Didu, pidoananya cing langkung nanjer perusahaanana. Oh, atuh Aha Gopur PDP Dharma Wijaya, Asep Dado Jasar nanti, Ceng Jeki, Ceng Fahri ti Mekarwangi oge aya. Luar biasa. Baraya Ngampar Jawa Barat aya. Bapak Haji Saprol, Umi Kuin, Wajabrik, Wasaklik, Kang Arman, RW Dedi, Abdin Sablon, Ablai Pising, atau Tidawan Subang aya. Aki Jaya aya.
Aduh eta si Aki cing panjang umur ki. Didoakeun cing kawin deui. Heeh. Cing jaya Aki. Mudah-mudahan Dede Tile ki Misna, ki Enting, ki Cuwok, ki Kosim, ki Pendi, ki Sapli, ki Warman, ki Wari, Mamah Rum, Pak Haji Sutis. Baraya Goler Panjalin aya. Bos Nunu aya Jihan, Bos Hadi Apung Jaya, Opik Juljol. Sareng reng-rengan. GSBS Cikarang, Bos Datuk Saparakanca Araraya. Tipantura Raden Bisma, si ganteng kalem Mang Anim, si Rajang Urek, si Pak Gustiar, si Kasep ye, Mang Gali, Mang Hatan, Mang Uang, Abah Wira, Tatu Baraya Ujung Maruta, Pak Guru Ahmad, sedang reng-rengan Araraya, Baraya Puris Rawat Cikaum, Mang Rodin Bibilintik, Mama Farid, Atapit Adapong Asharmo Adebrong, Kang Baim, ATC Son Subang aya. Alhamdulillah Yans Bengkel Margahayu. Bapak Edi atau Kades Mekarwanginya. Kayak bulan Oktober didinya di Mekarwanginya. Kali Ibu Oom, Pak Rosid, Ibu En, Kang Iwan Bahar, atau anu aya dina YouTube. Bos 10.000 nu nontonnya. Gawe bareng sareng Cahaya Pro, Bos Robi, Bos Gemoy, Guru Taslim, Haji Ugin Gokik atau urang Sadawarna, Rakit Haji Temok, Rakit Egi Cipatahunan, nuhun. Ari Bos Pajar Ahad Jaya aya. Alhamdulillah dunungan uing oge aya Bos Pajar. Pak Ali Tajudin Atau anu nuju manco Bapak Ali Tajudin. Oh, TC Uing mah dulur pisan kayaknya tehnya. Bali Tajudin teh putrana Pandidi janten Kapolres Subang. Alhamdulillah wilujeng ka Bapak Kapolres Subang putrana Bapak Ali. Mudah-mudahan berkah salaminanya. Oh. Atuh sadi Pak Haji Sutisna Panembang. Pak Haji Dede HKF Tenda. Pak Haji Sutisna. Pak Haji Sutisna Panembangan. Alhamdulillah, wah luar biasa. Pak Wakil Unari. Wakil Unari, Bapak Guru Omon ge aya. Bapak Guru Omon. Tuh wah di mana-mana ti suklakna ti siklukna. Atau Mang Iki Kucluk di preman pensiun oge ayanya. Tiwala Welew ge sararumping. Atau Tiwala Welew oge araya. Aya kan Wow. Mang Bongle Araraya. Mang Yujeng handsome atau araraya. Wah loba artis di PGH Tilumanya. Atau Iki Kucluk sareng rencanganana aya. Bubar. LG Walawelew aya. RG Walawelew tua. Pokoknya makum kasadayananya. Urang ngadoa mudah-mudahan pangaresana Bapak Haji Ita Abdul Hanan cing sehat. Panjang yuswa, panjang jabatanana didoakeunnya. Amin. Mewah ibuna oge sadayana Dawit kepala desa, aparatur pemerintahan, masyarakat urang dieu urang Neglasari nu nongton, nu ditongton, nu icalan sadana kum teu diwiji-wiji, sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayu ah, murid teuing teu. Lonjang pula. Mata kapalintangan babarian pangaluna. Awas. Saka tumangga kayaknya kanajang. Kasayang wawaguna. Kuningan wayang sawengi nu sae awon kasaksi nu sae awon kasaksi mun ngemutan nu sayati
kudu kebak ku gogoda ulah hebat Lain kau nawi Rencabe